kuring geus ngendeng nyaritakeun carita ka Anjeun ngeunaan kumaha lalampahan kuring salila hirup ngalalana. Nungguan poe nalika kuring nyolongrong nyepeng leungeun Anjeun, jeung kuring ngahleuakeun tembang pikeun Anjeun. Mun teu mah harita Anjeun terus nyarita kieu, hayu urang leleson jeung kuring tur silih mikanyaa. Tangtuna meureun kuring moal ka mamana deui, tapi kuring teh asa geus